untuk menakar bener henteuna salat jujur henteu. Lamun geus mampu hirup jujur sanajan nyorangan, sanajan teu aya dunungan, sanajan teu aya kolot, maka ieu salatna bener. Gitu. Ciri barometer salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Fa ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wengi ieu urang sadaya sami-sami hadir di bumi Allah, di masjid anu disebat Baitullah, kalayan hiji tujuan nyaeta ngamakmurkeun masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jalma anu resep ngamakmurkeun masjid mah ieu teh ngan ngumpul jalma iman ka Allah Subhanahu wa taala. Jalaran itu mudah-mudahan urang kagolong jalmi iman anu ku iman ieu nyana kasalamatan tur kabagjaan dunia sareng akhirat. Jamaah rahimakumullah, pangaosan sungkuring dina wengi anu ayeuna rupina mas sakedik dipercepat. Naon margina margi aya request nabete jamaah sembung ngageuri ka sungkuring. Cenah atuh kabagian setengah main cenah kitu. Di emot-emot ku sungkuring watir nya kita kan akhir namanya bijak nama urang kitu itu urang turut bae kan. Mudah-mudahan setengah main teh kebagian. Tapi menang deui aya medok mah Hadirin kaum muslimin, Allah memisahkan antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Dina ayat Al-Quran ada satu penjelasan di Allah Subhanahu wa taala. Orang baik itu disebut al-abror. Al-abror. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mijazuha janjabir. Al-abror jama taksir tina birrun. Birrun hartosna baik. Al-abror adalah kumpulan orang-orang yang baik. Anu kahiji al-abror, kumpulan orang yang baik. Lajeng anu kadua mah gitu, orang anu mufsid, orang yang jahat atau pujar ya. Pujar jama tina fajrun, hartosna durhaka gitu. Al-pujar nyaeta kumpulan gitu, kelompok jama-jama anu durhaka. Anu meunteun hade jeung gorengna hijal mah teh nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aya saena wengi ayeuna urang menakar gitu. Nah, urang tos kagolong jalma anu hade atanapi acan.
saupami teh mah urang tos kagolong jalma hade alhamdulillah urang istiqomah pertahankeun. Tapi upami teh mah urang masih keneh belum termasuk kagolongan jalma hade kasebat, maka mengpeung Allah maparin keneh kesempatan. Maka waktu anu tersisa anu ieu kurang dimanfaatkeun maksimal kangge mengisi sareng namalan kakurangan dina amaliyah urang sadaya. Kahiji saha Rasulullah jalma anu hade teh jujur. Jalma anu hade teh jujur. Pidau Kangjeng Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Keur anjeun mah cukup we cekel anu ngaranna jujur. Sabab jujur teh eta teh bakal ngalahirkeun sejumlah kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, jeung kumpulan kebaikan anu eta anu bakal ngajajabkeun anjeun ka surga. Oleh itu maka gitu, hadis anu ieu datelakeun ka urang sadaya gitu, kebaikan digabung dihijikeun eta modal supaya urang tiasa selamat ka surga. Wa alaikum wal kadziba, kade anjeun gitu, mirucaan bohong. Wa alaikum wa iyyakum wal iyyakum, hati-hati al kadziba bohong. Faidal kadziba yahdi ilal fujur. Sabab kebohongan mah bakal ngajajabkeun kana kadorakaan. Gitu. Wa innal fujura yahdi ilan nar, jeung kumpulan kadorakaan eta anu nyababkeun ti gubradna maraneh kana neraka. Hadirin kaum muslimin, ternyata bohong teh hiji panyakit anu kudu diusir, dibersihan dina diri. Kangjeng Nabi al-amin, jalma anu amanah, cindakna henteu pernah ngabohong. Malah cenah hiji-hijina jalmi sadunya anu can pernah ngasaan kumarasana bohong Kangjeng Nabi. Can pernah bohong. Gitu. Tah, hadirin kaum muslimin gitu. Kangge menakar nah urang tos kagolong jalmi anu saleh atanapi acan lebih muncul kejujuranana atau bohongna gitu. Atau bohongna. Nah, gitu. Ieu nu kahiji. Tah, watak jujur teh ciri tina keislaman. Jalma Islam pasti jujur. Takdirkeun eta muslim nu jujur teh jadi pagawe. Teu hayang dina hatena gitu. Hayang nipu atawa ngaheureuyan dununganana. Rek aya dunungan atawa henteu digawe bakal anger gitu dina patokanana, sabab transaksina sanes ngan wungkul sareng anu ngagawekeun tapi oge sareng Allah Subhanahu wa taala. Mun kejujuran hasil pembinaan di masjid tos merata ka mana-mana, insyaallah ya, moal aya kekecewaan dulurna sesama muslim diakibatkeun ku gitu penyakit anu muncul tersebut. Dina salat, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Adekeun banjeun salat sabab dina salat ieu teh asal bener mampu menghalangi dirimu dari gitu pagawean fahsya gitu, dosa wal munkar oge gitu pagawean tercela. Dan muslimin da geuning heueuh penyakit
umat teh penyakit umat, penyakit masyarakat sebenarnya cukup diomen ku salat gitu. Teu kudu riweuh. Salatna we ladarna digilirkeun gitu. Sina bener kakarek gitu. Pertanyaanna naha salat urang teh tos dugi kana mencegah urang tina pagawean-pagawean anu gitu. Oh, maksiat sareng anu tercela. Salat urang duka teuing. Wallahu a'lam. Da geuning sok aya kacarioskeun balik pangaosan ngageleber aya duit 50.000 kadupak motor nya gitu ngageleber gitu. Nah, gitu. Ditewah dianggapna teh rezeki. Alhamdulillah paingan hayang ngaji cenah teh. Gitu. Sing korek rek meunang rezeki tuh nya. Bari eta teh duit saha gitu. Apaan aya hukumna dina fikih aya bab luqotoh. Aya luqotoh teh barang temuan. Kahiji saur Rasulullah mun anjeun papanggihan dahareun berusia cepat busuk gitu. Sapoe sapeuting cenah. Gitu. Sapoe sapeuting eta mah disalayakeun sapoe sapeuting ka itu sadu leungeutkeun, sadu leungeutkeun, sadu leungeutkeun. Mun teh mah teh anu ngaku dahar ku anjeun jeung tibatan sok cenah dahar ngan alamun aya nu bapai kudu sanggup gagantian gitu gagantian gitu. Hiji kali waktu sumkuring kantos di dieu tah jalan ieu keneh ya nya bulan puasa geus deukeut kana lebaran oh oh ya sumkuring liren di jalan na motor aya motor ngaliwat aya tanggulan saeutik gajelang rag-rag eta mah taeuna amplopna gitu ku sumkuring buru-buru digorowan diemprakan teu ngalieu beri ke karaka ngarikan ka itu diberi teh terus bangprung ka ditu urang teh nepi ka pojok nepi ka dinya balik deui ka dieu titipkeun ku sumkuring teh ka dinya ieu teh aya nu rag-rag ngageleber gitu. Untung anu menak eta amplop teh ustad. Sanes jamaahna gitu. Saur Pak Iem almarhum jadi terus terang. 20 ribuan Pak. Oh gitu. Cenah mun eueuh nu wapae mah rek di ka masjid gede mangga teu langkung mangga gitu. Alhamdulillah Gusti cenah nu meunang sumkur gitu. Jeung harita teh keur puasa deh urangna deh gitu. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah gitu. Untuk menakar bener henteuna salat jujur henteu. Lamun geus mampu hirup jujur sanajan nyorangan, sanajan teu aya dunungan, sanajan teu aya kolot, maka ieu salatna bener. Gitu. Ciri barometer salat. Gitu. Idza sholaha sairu amalihi. Mun salat geus bener bakal ngakibatkeun benerna sakabeh amal kan itu. Gitu. Eta nu hiji sadaya. Nah, wa iyyakum wal kadziba kade cenah anjeun tong dipirucaan bohong kade mihape gitu. Babarina bohong ka budak. Babarina bohong ka budak gitu. Rasulullah mengalarang bohong ka budak, ngalarang. Komo ka batur mah ka budak sorangan wae dilarang berbohong. Hiji kali waktos ya, Rasulullah bertamu ka hiji ibu-ibu ka bumi hiji ibu-ibu. Assalamualaikum, salam. Dibukakeun pantok ku pribumi teh. Ngajanteng Kangjeng Nabi di luar gitu. Budak ti jero imah belenyong teh lompat keluar eta dibukakeun pantok teh ya. Meureun salila eta teh budak teh hayang kaluar teh diizinan ku indungna pantona dikunci gitu. Kalayang teh bor gitu. Gorowok teh si ibu teh gitu. Abdullah ka dieu cenah mere korma gitu. Rasulullah teu maros. Nah bener wahai ibu eta nu diucapkeun ku anjeun teh rek mere korma.
laras sana di pasihan tah lamun seg kitu mah cenah hade ngan lamun seg teh mah anjeun gitu naon gogorowan merekor mah dengan sakadar budak supaya gitu henteu jauh bari asup deui ka imah engke dikunci gitu eta gitu eta lakon kadzabti anjeun geus bohong. Urang terus terang we pang babari-babarina ngabohong teh ka budak. Hiji gitu. Pang minang-minangna. Naon margina heuh pan isuk-isuk jajan. Gitu. Lohor jajan. Okek jauh kene jajan. Ujung-ujungna keur nyarek budak supaya teu jajan teh eueuh duit teh teu aya. Gitu teu gaduh diacis. Gaduh diacis. Entong jajan. Padahal duit aya. Gitu duit aya gitu. Saur Rasulullah bohongna geus dua. Bohongna teh dua. Kahiji bohongna dosana geus dua. Kahiji dosa ku bohongna, anu kadua dosa ku ngajarkeun bohongna. Gitu. Jadi ada edukasi secara tak sadar gitu kan mengenai legalitas kebohongan. Buat di jamaah di DG masih kene budak teh nya tengah wengi-wengi teh ceurik gogoakan gitu geus digandong masih kene gitu dibere itu masih kene ujung-ujungna pan kurang teh nih yuh mere yuh cek urang teh tah naon tah gitu tah naon tah yuh juri mere eta budak ogo teh yuh gitu sok aya kene anu kitu gitu. Hiji gitu. Ngalak mental budak nepi ka si budak teh muncul kasieun. Anu kadua narjamahkeun jurig dina sirahna teh tah. Jurig setan naon ieu? Gede kasieun teh. Naon karana itulah. Tah mere tah. Gitu kan. Tah dingdog. Ieu geura urang keluar. Wah, budak wertet. Budak teh merengket. Gandeng atuh tong ceurik minta sieun jeung urang gitu. Hiji geus bohong ka budak. Anu kadua geus menanamkan jiwa penakut ka budak jadi borangan gitu. Watak lamun sek urang borangan nepi ka bawah nepi ka ayeuna gitu teu salah teuing urang. Sabab urang mah ieu teh sesa panyingsieuna. Sesa panyingsieuna. Kisah panjangsianan gitu ya. Nepi ka di sumkuring aya curug gerung. Katlah lulun samak. Ya di ditu teh. Cuk beja nepi ka eta nepi ka eta napal ya. Padahal baheula keur budak. Sarua jeung kasur cenah gulungan teh. Pas kadinya katingca gudubrak sableur digulung dibawa kana liang. Dibawa kana liang. Diserot getihna ka karek di dibudalkeun kedua. Memori eta tetep gitu. Terus sagede kasur gitu. Ai sing mah teh bener kasurna nu leutik kita sigananya gitu. Sagede hihit siganana. Si kasurna teh. Jamaah hadirin eta cenah pagawean urang anu kitu teh dilarang ku Rasulullah nya. Sahiji ngaruksak mental budak, anu kadua melatih anak syirik. Gitu. Melatih anak syirik ngabohong hiji tah anu kadua ngaruksak mental budak jadi borangan anu katilu syirik gitu syirik. Nah jemaah anu sae nama kieu malih mun teh mah aya kuburan paling ditu budak teh gitu sok sieuneun mun di kuburan bawa penting-penting ku bapana tuh nya teh naon gitu teh urang teh gitu tuh watak tong sieun da teh naon eta bener gitu eta bener lain pas ngaliwati warung budak jeung bapana ngabring pangheulana mangpret bapana nah gitu tah eta geus kita terpuguh we panglan makna teh eta gitu rek ka warung teh diantur ka budak
cenah atur bapak cenah kunaon cenah bapak geus teu pati katarempo cenah itu. Jamaah rahimakumullah gitu. Anu kadua kade bohong gitu. Sabab kumpulan bohong anu nyababkeun diri anjeun fujur gitu. Menjadi kelompok orang durhaka dan kumpulan kedurhakaan itulah yang menyebabkan kamu berada di dalam neraka. Urang bahas heula ayeuna menakar tina salat urang teh nah geus ngajajakeun diri urang ka jalma nu hade anu beda. Oh, saudara apa? Kurang hiji we atuh. Hiji dina hadis ieu mah nya gitu. Dina hadis anu ieu disebutkeun gitu. Jalma anu hade teh khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Gitu. Di antara umat kami anu geus jadi kagolong jalma hade teh nyata jalma anu tara leupas tina Quran. Tara leupas tina bacaan Quran. Gitu. Terus gitu. Mun aya kesempatan ngajarkeun, diajarkeun. Gitu, diajarkeun ka batur. Gitu. Watak di kampung muslimah di bumi kaum muslim nu saena mah gitu. Tos maghrib atau subuh teh aya ngagereneng we Al-Qur'an dibaca. Gitu, Al-Qur'an dibaca. Lain kaum muslimin dina bab kataatan maca Quran taraat keneh kapungkur memang aya listrik Pak Guru. Memang aya listrik gitu ibu-ibu teh tara hanyat tina pangsolatanana ti magrib teh nungguan isya buka Quran kapungkur. Sayang teh ka ditu. Ya. Bapak-bapak ditajuk atau di masjid bari nungguan budakna di guru ku guruna bapak-bapakna sami ngantosan isya baca Quran. Dugi ka isya Al-Qur'an ditutupkeun dekul salat isya berjamaah kitu kapungkur. Kitu kapungkur. Ngan aya teh nama sarupa nya cetak nama gitu. Aya sarupa gitu. Sok pahili kolor rek mulang gitu. Malah itu kalapurna Pak gitu. Teh kaya lapur. Saab kapungkur masuk digunukeun dinya teh di juru taju. Bro bade dinya. Tah, mun kadupak angin teh beda aroma ka tengah-tengah pengajian gitu. Kita aya hangit-hangit gitu, hangit-hangit. Rame rasanya gitu. Sarana-sarana. Kurunyung teh ku Allah teh dicaangkeun minangka kanya anjeunna ka jelema bray we caang. Ayeuna mah eueuh bedana antara beurang jeung peuting teh. Baheula mah karasa pisan nepi ka anu ngaranna bulan purnama pada luar. Aya istilah ngabumbang. Ya, gitu kan. Ngabumbang ya. Di eta teh di hareupeun panto teh sok aya tepas. Di tepas sagararium menikmati gitu bermandikan sinar rembulan. Ini mah teh cara angka itu. Naon margina sapopoena poek ngongkleng. Gitu. Sapopetingna poek ngongkleng. Ayeuna bray caang di mana-mana. Tambah teu kata-kataan ku Allah dipaparin kabarokahan caang. Sungkuring mah rada pesimis dan nu bukti mah kataatan ka Allah dina mangrupa ibadah maca Quran teh asa alus keneh baheula di badan ayeuna. Kapungkur pasantren anu hirup teh beurang peuting dugi ka lamun seg teh mah ayeuna budak urang nu awewe terus we ngaji eureun-eureun teh nu nanyaan eureun-eureun ngaji teh gitu tos kawin eureun ngaji budak nu lalaki ke dugi ka bujang eureun-eureun sote geus rumah tangga di pasantren we gitu ayeuna mah pasantren teh Pak kur mampu mertahankeun budak salat SD da ningcak SMP teh geus teu hayakeun ngaji budak teh geus pageuh gitu naon margina kusab caang loba alternatif loba batur loba kagiatan kaitu ka dieu kapungkur mah teh tempat pangrame jeung haneuteunana iwal pasantren di dieu ngagarudukna gitu kapungkur jadi ditakar ti dinya mah kataatan dina bab baca Quran teh ngenoran ditamahan ku Allah
rizkina ditambahan ku Allah barokah hirupna nekoran ibadahna. Betul. Nekoran ibadah. Nah, gitu. Anu salajengna oge, anu salajengna. Maca Quran teh ayeuna teh ya, gitu. Rada kasilih di bumi oge ku sinetron. Naroskeun andin mah terang. Ya, terang apal. Nepi ka mun neka ambak kilu ning ka si jalma teh nya, ambak aing ka si eta teh gitu. Nanti ke bawah itu, naon sababna? Eta lemeureun aya teh geus ka naon gitu. Geus terpengaruh berat gitu, terpengaruh berat. Gitu. Aya kejadian di Sumkuring ibu-ibu. Sanes di Sumkuring atuh, aya kejadian kapungkur gitu kan ibu-ibu. Tara ngaji, tara mingguan, tara maca Quran. Naon sababna? Dironyok budak. Ku budak. Budak aya cenah. Barokah kaburu ngaji. Engke we ngarasa batay maca Quran, mingguan ka itu ka dieu, engke we meureun geus geudeung budak. Genah ka itu ka dieu oge. Maca Quran sawarang teh moal nu ngaganggu, ayeuna mah teu bisa. Kitu saudara teh. Takdirkeun budak teh galeledeg geus dewasa kabeh, disamper we ngaji pang urang mingguan cenah ieu. Cenah teu bisa. Nah riweuh na kumaha incuk. Incuk kan. Atuh maca Quran ge barorah kaburu maca Quran pan ieu leuheung keneh boga anak tibatan ngurus incu mah ngurus anak mah wani nyentak wani molotot ari ngurus incu mah da aya kolotna bisa teh geunaheun gitu. Urang teh kudu sadar we kitu tah cek si ibu eta teh engke mah geus geude incu geunah sok samper ka dieu mingguan ka mana-mana ge gitu. Geus nyaan incuna teh segala deui gitu. Samper yang ngaji cenah geus teu kuat tuur gitu teu kuat tuur cenah teh geus teu kuat jauh atuh cenah di imah ngaji sing getol barorah nah teu kadeuleu untung teh nyaan gitu kan maca Quran teh nyempatkeun hiji eta lajeng anu kadua nama gitu anu pangsae-saena maca Quran mah ngariung silih benerkeun eta nu resep gitu. Bisi aya anu kaliwa, bisi aya harokatna anu salah, bisi teu keuna tajwid makhrajna, da teu kudu ngudag hanca, saayat dua ayat ge dilalempeng dibeberes bener we. Eta tantosna ge. Anu resep. Kumaha Kangjeng Nabi maca Qur'anna? Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'ul Qur'ana harfan-harfan. Kangjeng Nabi mah tartil maca Quran teh lir ibarat sahuruf-sahuruf. Wa yakhrujul hurufa wadiha huruf-huruf anu kaluar waktos maos Quran teh jelas ka kupingna teh. La yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa wa sa'ala mun ngalangkung kana ayat rahmat direng heula ngadua ka Allah sing eta rahmat teh kapimilik ku anjeunna sareng umatna gitu. Mata Kangjeng Nabi mah paham kana hartosna oge wala yamuru bi ayatil adzabi illa waqafa wa ta'awwadza upami ngalangkung kana ayat tentang azab lireun heula anjeun wa ta'awwadza neda ka Allah Subhanahu wa taala supaya azab eta teu karanapan ku anjeunna sareng umatna gitu sareng umatna eta kan jeung Nabi gitu. Nah hadirin kaum muslimin kiwari kajian-kajian anu ieu teh nyaeta tos mulai melempem upami teh mah kitu maka kebaikan urang gitu eta sudah mulai degradasi geus terancam sudah mulai keropos anu kadahna ku urang ditingkat-tingkatkeun deui supados nanti menjadi ahlul Quran gitu. Pangbagja-bagjana jelema dipunut ku Allah nuju maca Quran gedeput mau gitu. Al-Quran masih keneh muka insyaallah bagja gitu bagja tapi bagja sareng ulah kacarioskeun di dieu nya jamaah di dieu maotna teh gitu babaca kartu remi
Keur eta teh keur bagian ngaronda gitu, ngaronda. Kastrol di itu tuh pas oleng teh. Wah, eta mah teh keren teh mah. Ya teh keren. Gitu, teh keren. Gitu. Isukna gujurut cenah aya lele leungit gitu, teh keren. Teh keren. Nah, hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu maka beuki sepuh teh saya nama menjadi ahlul Quran. Teu leupas tina Al-Quran terus-terusan dibaca, malah pamit mah ditakdirkeun maot nuju baca Quran ieu kebagjaan tersendiri gitu. Aya anu keur nangkep Quran maotna, aya ngagedebut Al-Quran muka kene sanes jadinya tangtos nileuna ge bakal tercatat dalam sejarah, dikenang ku anak-anak keturunanna bakal carioskeun ku tatanggana maot teh nuju ngaos Quran. Alhamdulillah gitu kan. Bagja. Nah, dari kaum muslimin dua we eta. Nu kahiji mah syirik tina salat anu betul teh bakal melahirkan kejujuran. Anu kadua mah gitu. Tina kejujuran tadi membentuk dirinya menjadi orang yang baik kasebat, ciri na teh deui gitu menjadi ahlul Quran. Tidak pernah lepas kecintaannya terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran dijaga dalam lisannya, dijaga dalam hatinya, kemudian lalu lintas antara lisan sareng qalbu ieu ayat-ayat Al-Quran. Nalika dipunut ku Allah Subhanahu wa taala ngucapkeun la ilaha illallah teh hese naon margina ieu geus lalu lintas sehari-hari ka dieu gitu kan. Nah, ari jalma teu biasa mah beurateun anu disebat ngucapkeun kalimat thayyibah la ilaha illallah teh beurateun. Naon sababna? Sabab teu biasa teh. Mudah-mudahan ku pangaosan anu ieu urang sadaya lebih gaduh gambaran deui ngeunaan peningkatan kualitas keimanan urang, tanggung jawab karena salat anu urang didirikeun sehingga ujung-ujul menjadi pribadi-pribadi anu teristimewa dibanding sareng anu sanesna. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.